Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang para siswa kalih sepuh sadayana, wilujeng tepang dina pangajaran virtual basa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kayan sehat walafiat, kalayan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa kalih sepuh sadayana, simkuring ngawakilan ti MGMP Basa Sunda Kabupaten Garut gawe bareng sareng Dinas Pendidikan Kabupaten Garut seja ngayakeun pangajaran virtual basa Sunda mangrupi upaya dina narekahan suasana atanapi situasi pandemi ayeuna. Nanging mudah-mudahan urang masih keneh tiasa ngalaksanakeun pangajaran sok sanaos henteu tatap muka. Para siswa kalih sepuh sadayana, dina kesempatan ieu bade ngabahas ngeunaan materi sajak. Kumaha prak-prakanana sareng kumaha materi anu langsung jentrena, mangga urang sami-sami titenan ibu guru anu bade ngadugikeun ieu materi. Sumangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui para siswa kalih sepuh sadaya sareng simkuring dina pangajaran virtual basa Sunda. Saparantos hidep neuleuman naon anu parantos didugikeun ku ibu guru perkawis materi sajak, ciri-ciri sajak, tug dugi ka hidep parantos diajar ngeunaan cara ngarang sajak. Tah ayeuna hidep urang diajar maca sajak. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun lamun urang dina maca sajak. Di antarana aya 4 hal nu kudu diperhatikeun. Nu kahiji vokal, anu kadua nada jeung rasa, nu katilu wirahma, sareng anu kaopat ekspresi. Vokal anu dimaksud vokal di dieu nyata patalina jeung sora. Dina harti sorana teh kudu buleud tur bentes. Dina harti tetela kadengena bari henteu kudu gogorowokan. Anu kadua nada jeung rasa. Anu dimaksud nada jeung rasa di dieu nyaeta patalina jeung sikep dina nepikeun eta sajak. Naha nadana kudu sinis, nyungkun, tumamprak jeung sajabana. Ari rasa eta aya kaitanana jeung rasa urang naha pikabungaheun, naha pikakeheuleun, pikasedieheun atawa rasa nu lainna. Nah, sikep urang dina waktu maca sajak kudu saluyu jeung nada katut rasa anu dikandung dina eta sajak. Anu katilu dina maca sajak teh nyaeta ngeunaan wirahma. Anu dimaksud wirahma lamun dina basa Indonesia mah intonasi. Nyaeta anca gancangna atawa bedas jeung halonna dina maca sajak. Kaasup randeg jeung lentong urang kudu apa di mana kudu ngarandeg, anu sakedapan di mana anu randegan rada lila. Kitu deui jeung lentong. Umpamana lentong kalimah wawaran pasti beda jeung lentong kalimah pananya. Lentong kalimah anu sedih moal sarua jeung kalimah anu ngagedurkeun semangat. Kitu deui lentong basa Sunda tangtu beda jeung bahasa Indonesia. Hal anu kudu diperhatikeun dina maca sajak anu kaopat nyaeta ngeunaan ekspresi. Anu dimaksud ekspresi di dieu nyaeta ebrehan jiwa di anu diantarana bae kedah katemong secara fisik dina paroman atanapi mimik jeung pasang peta atanapi gestur. Paroman dina maca sajak anu pikasedieheun umpamana jelas moal sarua
jeung maca sajak anu pikabungaheun atawa nu hegar kitu deui jeung dina petana. Dina maca sajak aya istilah nu disebut ngadeklamasikeun sajak. Nah, deklamasi teh naon? Deklamasi teh nyaeta ngalisankeun sajak bari ditalar di hareupeun umum, bari dipasieub ku peta atawa gerak anggota badan jeung wirahma anu mernah. Tangtu bae bisana urang ngadeklamasikeun sajak teh lamun sajak dibaca heula diteuleuman eusina tur dilenyepan atanapi dirarasakeun kumaha wirahmana geus kitu kakara eta sajak teh diapalkeun. Para siswa, nah, tugas anu pamungkas nyaeta hidep cobi ngadeklamasikeun sajak hasil karangan sorangan dina pertemuan nu katilu tadi. Hidepan diajar ngarang sajak ya. Tapi kudu ingat dina ngadeklamasikeun sajak teh henteu cukup ku ngandalkeun apal cangkem hungkul atawa ngandalkeun mun serangna sora, tapi nu utamana mah kudu nya neuleuman sajak anu rek dideklamasigeunana. Lamun sajakna geus kateleuman eusina jeung ekspresina peta jeung galindengna sora pasti bakal leuwih pas atawa mernah moal tepi ka papalimpang. Dina prak-prakan maca sajak teh jeung ngadeklamasikeun sajak teh diantarana nu kahiji maham kana unsur struktur sajak, diantarana tema, rasa, nada, suasana jeung amanat. Anu kadua kudu maham kana eusi sajak, paluruh kekecapan anu henteu kaharti. Anu katilu kudu paham kana wirahma anu kudu digunakeun atanapi anca gancangna jeung bedasna sora. Anu kaopat apal kana teks sajak. Anu kalima lafal atanapi vokal kudu jelas. Anu kagenep randegan jeung wirahma kudu mernah. Anu katujuh pasmon jeung paripolah kudu diluyukeun jeung suasana anu aya dina eusi sajak. Tah kitu pedaran ngeunaan eusi sajak jeung prak-prakan nalika maca jeung ngadeklamasikeun sajak. Mugi saatos hidep maca pedaran ieu hidep bisa maham oge bisa maca jeung ngadeklamasikeun sajak kalawan pernah. Pikeun ngukur kamampu hidep tah dina neuleuman eusi materi sajak sok hidep baca atanapi deklamasikeun sajak anu meunang ngarang sorangan tea. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugi tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya nggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, boh salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jajar anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggem, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.